Janten palawargi ngawadul ayeuna ngadongeng ayeuna bade nyarioskeun ieu teh cerita sepuh kapungkur wallahu alam. Duka sumberna ti mana abdi teu terang, riwayatna kumaha oge teu terang, cuman dongengna ieu teh dongeng. Wallahu alam nya dongengna mah bisa leres bisa henteu. Upami lepat panginten hapunten kasadayana kana kahilapan Mang Ayi nya. Upami leres panginten mudah-mudahan sing janten naon namina teh pengalaman atanapi janten cerita kanggo budaya urang khususna orang Sunda. Lanjut ka part 1 na, lanjut ka ditu nya.